cekolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera dehesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri gitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna ponon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibidahkeun deh babatok sia mangeran kagolongan sia teh benar cing kalloh mangeran megrasok sing lempeng ka ajeuna mangeran kana gulungan jadi ponon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh